Bener ya macam pas munding. Woi. Kira teh sing kegiatan wah, ben ngejedok we di imah. Mana kayak kegiatan nih coy. Baru termolor. Few moments later. Cik naon anu geus lakon kumaneh? Ayo maneh hadir di mana ya? Aing kan boga kegiatan. Sok we atuh ngomong di dinya. Cik wing hayang hafal naon anu geus lakon kumaneh? Kegiatan naon? Kegiatan urang tadi pas sentas molor cek maneh kudu nyeun kegiatan cenah Nah kegiatan urang tadi ngabonceng ka bogog maneh. Nah pada eta teh kegiatan